Manco dongeng Mang Anggang. Prung Hadir Manco dongeng Mang Anggang. Prung Yuk orang ngepingkeun dongeng Sunda di Mang Anggang. Mudah-mudahan sing sadayana sarehat, selamat, panjang isya, barokah. Hadir Manco dina pedaran dongeng Mang Anggang. Prung Mang Anggang diprungkeun dongengna. Kanggo Mang Anggang, prung dilanjut. diantos dongengna Mang Anggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carios di hiji tempat nu kalingkung gunung-gunung hejo lembok ku tutubuhan. Curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasuliwer. Kembang-kembang di buruan imah warna-warni di papaes malar pantes. Ting arunggutna tutuwuhan anu kadupakan ku angin dina usum katiga siga anu ngarenaheun pisan. Marengan wirah mana gending alam bari dikawihan kuting keresek na sora daun eurih anu aroyag pagaris jeung baturna. Pucuk awi ting korosak ting keresek bari murag-murageun kalakaina. Sawah-sawah jeung kebon-kebon geus tariiseun, geus ditaringgalkeun ku nu ngagarapna. Kabeh geus araya deui di lemburna, geus ngaharenang-ngaharning. Nyaralsekeun diri ngareureukkeun kacape ngaraso dina sagara kanikmatan hawa sore anu matak seger. Tanggal sabaraha bareto ngalakalapa teh? Naon? Tanggal sabaraha bareto ngalakalapa? Ngalakalapa? Nya ngalakalapa tanggal sabaraha bareto? Ceuk nyaci ka salakina. Kateuing atuh poho deui. Ari kitu kumaha? Tembal Kang Emod ka pamajikanana. Geus teu boga minyak ieu teh. Ceuk nyaci deui ka salakina. Si Aci atuh sinangala kaletik sekalian gitu. Ceuk Kang Emod bari tonggoy ngarautan pijejeureun. Ku sorangan we atuh Kang eueuh gawe ieu daripada haban we nyieunnan jejer. Kapalang saeutik deui kewe mantuan ngaletikna atuh. Ka dieu Mamat. Ceuk nyaci ka budakna. Aya naon mak? Tembal Mamat ka indungna. Lanceuk maneh cenah ka dieu. Pangalakeun kalapa gitu. Teraleng Mamat lumpat keluar imah. Telila geus norojol deui diiringkeun ku Acim lanceukna. Kalapa di mana mak? Ceuk Acim bari nyampeurkeun. Di Karanggedang. Lain di Karanggedang, tapi di ditu di angsana. Nu di Karanggedang mah anyar keneh tes dialah kapareun minggu kamari. Gawat mung pangisu keneh ambeh kaburu gedi kaletik. Antar ku Mamat cuk engke dibere galendona. Tong waka digolonda galendo atuh kalapa kaletikeun mah pamali. Ceuk Kang Mod nyelang ngareret ka pamajikanana. Matak naon kitu? Tanya Nyi Aci. Sok tara loba minyakna cenah eta ge. Cekolot. Tembal salakina bari jung nangtung. Pok ngomong deui. Kade tah peso raut bisi katajong. Selapkeun kana bilik. Nareka mana tuh? Reka wae meh heula nginjem kancah. Siang parudna sekalian nu gede. Ceuk Nyi Aci.
Kang Mod tenembal ukur ngaliuk mesan leos weh muru ka imah wae meh. Mitra kaum dangu menang sawatara lila ti harita kenceling Acim nanggung tolombong kosong diiringkeun ku Mamat adina rek ngalak kalapa kang sana teh kalayan teka catur di jalana barudak dua teh geus narepi kanu dijugjug basa lanceukna rek nerekel pok Mamat ngomong ngaladowegan sahulu mah Kang Acim nu eta tah uing mana ang Acim tenembal kalacat weh naik burubut kalapa asak dipurageun dipulungan ku Mamat diesikeun kana tolombong mana tuh dawaganana geuning tengala cek Mamat kewae dina tangkal itu tuh bari nganggeskeun tembal Acim ka adina nembalan bari turun nah atuh barang Acim kerek turun tina tangkal kalapa masih di tengah-tengah kene ana jorowok teh aya nu ngajorowok kamarehanana saha eta wali-wali ngalaan kalapa cek sora nu ngagorowok ti sisi pager nya tegeug nya kasar Mamat ngarenjag tuluy celeungeung bari neuteup beungeut nu ngomong keun wae da kalapa kolot ieu cek Acim bari nyerengeh seuri ari cek hatena marukanan nu liwat ngadon heureuy wungkul bari ngambanyolan manehna teu direret ieu nu tangga sisi pager teh da panonna ngawaskeun sengket teteun kalapa kolot cungur sia kawas bala kolot sia wae kalapa aing dalo eta teh ceuk nu ngambek deui bari ti poporongos leungeunna nu lak cangkeng sabelah mata sabelah bari tutunjuk mani kawas rek nyolok kana irung Mamat nu ngajanteng gigireunana har da ieu mah kalapa bapa abdi abah ceuk Mamat bari bengong baru kalapa bapa sia cenah bari nyarantang Iraha bapak sia malakalapa di dia Iraha jawab Mamat pupunduran siun tenembal setik etikacan bingung piomongeunana basa ditanya nepi kana melakna mah lu ngahringe we sajongjongan mah red kanu ngambek red kasih Acim lanceukna nu harita masih nangkod keneh dina tangkal kalapa lebah tengah-tengahna teh turun sia bisa dirurut ku aing kurang ajar paingan bulan kamari nyampak barongpong ari aya bangsat mah adeuh hayo milu jeung aing ka imah lurah sia di milu cenah bari ngareret ka Mamat ganjang tong kaleken atawa hayang dibakekeng sia ku aing mitra kaum dangu bari jeung kasima keneh rageuyang si Acim nanggung tolombong nu dieusi kalapa samanggar Mamat ngicilik nuturkeun bari muntang kana salang diiringkeun ku nu ngambek teh bering weh muru ka imah lurah Mitra kaum dangu cag heula si Acim jeung si Mamat nu keur dibawa ka imah lurah
Ayeuna urang caturkeun di mah Kang Mod. Akang, nakamarana barudak teh geuning tambol embol. Cek nyaci ka salakina. Barang Kang Mod nerojol mantas di mah wae meh teh ya. Or, nah can baraliknya. Acan pinaku terus arulin heula mah. Ku kaleget pisan barudak teh. Cek Kang Mod rada keheul. Hanjok susulan ka itu bisi kaburu burit manten. Kenceling Kang Mod lempang rek nyusulan anakna. Mitra kaum dangu. Basa Kang Mod keur di jalan di kebon kalapa nu aya di angsana aya nu keur kakalacatan ngalahan kalapa burubut weh dipurag-purageun kitu jeung kitu weh kakarak menang 2 tangkal jol Kang Mod nerojol barang nempo nu keur ngalahan kalapa teh lain anakna. Kang Mod ngajajanteng heula sakedeung bari rarat-raret luak lieu ka ditu ka dieu kawas aya nu diteangan tuluy tanggah bari mindingan panon ku dampaleungeuna ngahalangan serabna mata poe. Nasaha eta nu ngalahan kalapa teh? Cek Kang Mod bangun kaget. Kuring tembal nu naek bari nyalang ngararet sakedeung geus kitu mah jongjon deui. Ari kitu dititah aku saha ngalahan kalapa di dieu. Dititah ku si Acim gitu. Nah budak tadi dititah sakitu-kitu wae make ngongkon deui kanu sejen. Mitra kaum dangu nu keur naek tenembal jongjon wae milihan teteun. Ari barudakna kamarana atuh? Barudak saha? Cek nu naek nyalang nempo sakedeung. Si Acim jeung si Mamat. Duh katuh. Nata manggih-manggih barudak eta kitu nu tadi ngalah kalapa di dieu. Tanya eta. Kadi itu dibawa ka imah lurah. Baru dibawa ka imah lurah. Cek Kang Mod ngarenjag bari pok nanya deui. Dibawa ku saha? Ku Badarma. Badarma. Anya. Nah, make dibawa ka imah lurah. Pan kapergo keur maraling kalapa. Kumaha? Baruk maraling kalapa? Cek Kang Mod sirikna teu buburan jata wahing kureuwas. Mohon. Cek nu keur naek bari kalacat deui netes sengked. Kelanan maraling teh maraling nu ti saha ieu teh? Pan tinu Badarma. Tah tinu tidinya tina tangkal nu eta. Kakarak menang satangkal basa kaperogo teh. Kelanan teu kaharti aing mah. Cek Kang Mod tuluy olohok menang sajongjongan mah bari anggar ngawaskeun kanu keur naek. Turun heula sia, turun heula. Ka kapalang. Turun heula. Cek Kang Mod sorana beuki tarik. Sieun teh anggeus barang teuing. Turun heula ngalawan sia ka aing. Nu keur naek ngarenjag ngadenge sora nu ambek teh. Nempo ka handap bari bengong. Geuning bangun ambek sagala aya naon atuh ieu teh. Bisnis si laing teh nyaho kalapa dewek ieu teh. Dibakakang sia kumaha ninggalaan. Kuring Badarma ditahan. Dititah ku saha sia? Ku Badarma cek kuring ge. Saha Badarma teh? Badarma ti Sindang Rasa. Geuning make daek dititah maling sia. Rek daek lamun ku dewek dititah ngagarong. Palias bain kumaha atuh ieu teh. Teu ngarti kuring mah. Tadi Badarma ti peporongos kanu kasampakeun ngalahan teh ayeuna kuring pajar maling deui. Tong loba omong sia gancang turu dari embung ka baud mah. Mitra kaum dangu dikitukeun akhirna nu keur naek teh gura-giru turun.
tulungan. Besikeun kana tolombong kurang ka imah lurah. Cek Kang Mod beungeutna geuneuk awahing ku ambek. Kuring matong dibabawa Dadarma titahan. Sugan teh nyawe nu Badarma. Daek madu daek busung daek disakek tetelo tah sumpahna oge. Mun niat maling baid kajeun kokorobatan kudu puak-paok mah. Kumangke we urusan mah sia urang lawungkeun we heula hareupeun lurah. Lain ka ditu Badarma teh tadi. Badarma teh ka ditu lain. Nu ditanya unggek. Bawa kabeh ka lapana. Tong aya nu tinggaleun. Nam teu lah. Cek Kang Mod bring weh duanana muru ka imah lurah. Nu nanggung kalapa lempangna bangun rarampeolan. Berat ongkoh reuas katungtungnakeun ongkoh. Sasat dipajarkeun daek di titah maling. Mitra kaum dangu. Barang srog keburuan imah lurah pok si Mamat ngomong kalanceukna. Tuh geuning bapak ka dieu. Cek Mamat bari curing hak bunga. Sakur nu ngariung ditepas ngaralieu. Geuning silah aing mah nuturkeun santai. Cek Badarma bari kaluar. Rek naon kalapa make dibawa ka dieu Saib. Cag tanggungan dia cagkeun ku Santaib salenteng kana golodok. Bah. Nah abah tarek nyelakakeun ka kuring. Cek Santaib leuleuy. Kumaha? Baru nyelakakeun. Kelanan. Nyelakakeun kumaha Saib? Cek Badarma bengong. Nya namakeun nitah ngalaan kalapa ka batur. Kalapa saha? Kalapa batur teh kalapa saha? Tah ieu nu bogana tah. Untung we kuring teh nepi ka dipake ka ngoge. Ke teu arti kumaha teh ieu teh. Ceuk lurah bari kerung bari pok sasauran deui. Tadi Badarma ngagiringkeun barudak pajar maraling kalapa bogana. Ayeuna bapana Jang Mamat ngeuringkeun titahan Badarma. Cik kumaha teh atuh ieu teh nu sanyana? Piraku gelo kuring ge ngajujurug anak kana babadog. Nu edan geling heula atuh ngajurung anak maling mah. Cek Kang Mod nyeuneu teu ngeunah anakna disangka maling kalapa. Bari nage karena naon make loba rawel ka nu batur. Nu sorangan ge loba keneh. Da lain di dinya wae laeun teh. Di Dekroh ge aya kuring mah. Di dalem Panghulu aya. Di Cimaranggi aya. Di Nagrog aya. Di Keheula eta mah da geus pada nyerahu. Cek lurah bari pok sasauran deui. Bari nage saha nu rek percaya kieu Mod nitah mipit-amit kanu jadi anak. Geus puguh kuring nu nampo anakna keur maling kalapa kur. Keheula Badarma. Ulah waka nyarita. Ulah sok ladawor abah. Bisi dikencag ku kuring paham teh. Cek Kang Mod bari molotot. Sabar Ki Mod sabar ulah kajurung ku nafsu ieu. Cek lurah bari ngarema nu keur nyeuneu. Tu dateng ngeunah boga anak digarang digiring dipajarkeun maling. Ari kuring pada kokoro pada malarat kudu neangan wae nya digigir kudu ngeunah wae nya digiringkeun ka dieu dipajarkeun maling. Cek Santaib nembalan tina golodok. Dewek mah teu nuding sia maling. Kang Mod merongos bari pok ngomong deui. Pan si laing mah geus pok pisan pajar anak dewek kapergokeun maraling kalapa. Si laing mah diajak ka dieu sotrek dilawungkeun jeung eta tah. Dudungan si laing. Kang Mod bari nunjuk ka Badarma. Kajian atuh ari kitu mah. Tembal Santaib bari ngalius bari kukulutu sorangan. Misi we bisi pajar kuring maling, baid kuring mah daek madu, daek busung, daek Gas Taib tong segala daek teuing batur masales mage meusan geus ditatambahkeun. Ieu mah teh puguh nang tang busung sia mah. Cek lurah.
Bisi we cek kuring ge bisi Pak Lurah, bisi pajar. Kajeun ari henteu mah. Urang lawungkeun we heula, lawungkeun heula. Kalanan kebon kalapa nu mana atuh nu jadi riweuh kieu teh ye? Cek Lurah ka Kang Mod. Nu diangsana Pak Lurah. Tembal Kang Mod. Nah ira kieu Mod meuli kebon di dinya. Asecan kalaporan. Sanes meser kebon. Ngagade tangkal kalapa wungkul. Ti saha? Ti Sukahri. Kaladan. Baru ngagade ti Sukahri. Cek Bahdar mah curingak. Enya, ari kitu kumaha? Tembal Kang Mod malik nanya. Kela. Cek Lurah. Sabaraha tangkal nu digadeku kieu Mod teh? Sareana we, Pak Lurah 5 tangkal dengan sakitu-kituna. Ada kuring 5 tangkal ngagadekeun teh. Cek Bahdar mah balik colohok. Hei, buah eta keneh atuh. Cek Santaib nyelengkeung ti luar. Tangtu bahaya di kitu mah. Cek Lurah bari gogodeg. Kurang ajar tamang keluk teh. Susulan si Sukahri sina ka dieu Acim. Cek Kang Mod ka anakna. Tenungguan dititah 2 kali kenceling weh si Acim teh indit rurusuhan. Mitra kaum dangu telila harempoy Sukahri diiringkeun ku si Acim. Rada rega-gergo grek kaburuan teh. Dageus katenjoeun nu careleungeung di tepas imah Lurah. Kadieu si Akari tuh diuk di dinya. Cek Lurah gek weh Sukahri diuk di dabang barung. Red Kakang Emod, red Kabah Dharma. Tuluy ngeluh kawas buuk menang mabuk. Kumaha teh si laing teh Kahri? Cek Bahdar mah. Rumaos atuh rumaos. Naon teh anu rumaos teh? Tanya Lurah. Eta da bade ditebus atuh. Bade ditebus. Tembal Sukahri surana ngedeg-deg. Naon rek ditebus teh? Tanya Lurah deui. Eta tangkal kalapa tuh. Tangkal kalapa naon deui? Tah geuning kalapa bijil ti cungap nu kieu teh ye. Bongbong tukang ngagadekeun kalapa. Ka saha si laing rek nebus teh? Cek Lurah. Ka Kang Emod atuh Kang Emod. Tah geuning geus jelas ayeuna mah. Geus kieu we kieu. Rek iraha ditebusna. Engke wae atuh engke wae ari geus gaduh. Pana aya duit ti Bahdar mah ku kami ge ka arti Sukahri. Ngaraha paleleuwih si laing teh lin. Nah atuh lain geura ditebuskeun ka Kiai Mod. Nu mawi dianggo modal heula tuh. Modal naon? Dagang bajigur atuh Pak Lurah. Dagang bajigur. Nurus tunjung siang ngadon-ngadungkeun jelema. Rek ira si laing beberes teh ha. Si Kang Mod merongos. Pan tadi geus balaka. Kewai ari tos gaduh atuh ari tos gaduh. Sabaraha kitu hutang teh? Cek Lurah. 1.200. Oh gede atuh sakitu mah. Na sanggup kitu si laing bayar sakitu gedena. Duka tuh Pak Lurah. Duka tuh. Tah. Cenah naon geus duka. Kumaha mun dicicil? Ari keresaheun mah Kang Mod mah gak bae atuh. Kajeun dewek mah dicicil oge. Si Kang Mod ngarenghap sakedeung bari pok ngomong deui. Asal sing puguh we ka hayang si laing teh Sukahri. Di 2 kalikeun atawa di 3 kalikeun atawa kumacik. Sok kumaha hayang si laing teh Sukahri. Kumaha upami kieu wae atuh kieu wae. Sanes sok rasakeun jajan bajigur Kang Mod ge. Cek Sukahri. Oh sok ari keur hayang mah. Tembal Kang Mod. Nya ke dikintun bajigur we atuh. Hah? Kumaha? Nya dikintun bajigur we atuh 3 gelas unggal wengi. Da sok ngalangkung ka dinya ieu abdi ge ngider teh atuh ngalangkung ka dinya.
kudu nginum bajigurnya dewek teh unggal peuting. Ceuk Kang Mod bari seuri koneng ret kalurah nu dereret mesem nu sajian ngarungkup sungutna nahan piseurieun. Ya Sukari, bari nage panopatan jiwa dewek teh. Lamun nu tiluan nginum, piraku nu saurangan saukur neulekeun wungkul? 4 gelas atuh, 4 gelas mangga, 4 gelas atuh. Nanging kedah diartosan nu segelas deui mah. Kedah diartosan atuh. Ambeh ulah leungiteun teuing jinis atuh. Nanaonan si laing teh Sukari, ceuk lurah. Mayar ongkoh ngajual ongkohnya. Ngeurihkeun bari nyiuk eta teh ngaranna Sukari. Sumuhun Pak Lurah 4 gelas mangga, 4 gelas atuh. Ari keur sama dicicil ku bajigur, ari keur sama dicicil ku bajigur mangga bae. Jadi jejeg, sasasieun teh lunas. Nyaheug jangan teuing ku bajigur ge. Ceuk Kang Mod bari tuluy nyarita deui. Tibatan lapur mangarep-arep duit mah pimenaeun. Peperihun inden mobil cara batur. Atuh inden bajigur sugan dewek mah. Tapi kade bukurna ulah ku roti sia Sukari. Geuleuh dewek mah. Sok samutrak. Ceuk Kang Omod. Sok kucang kaleng wae atuh abdi mah kucang kaleng. Nanging kulub cauna mah teu kalebet kana perjanjian Kang Mod. Kedah ngagaleuh eta mah. Kedah ngagaleuh atuh. Dong teh make kalab kulub cau lah. Bajigur ge nyaho boa moal kadugaeun beuteung ge unggal peuting mah. Mangga nyengakeun Bah Darma, mangga nyengakeun tah. Sing jongjon ayeuna mah. Sakali ieu mah urang duakeun be kalapa teh. Nu alaeun 2 tangkal deui mangga kanggo Abah we. Sakirangna nyandak tah tina tanggungan. Ceuk Kang Omod ka Bah Darma. Mangga nampi. Tembal Bah Darma bari ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Permios Pak Lurah. Nambaralik barudak. Kesore diberi bajigur. Ceuk Kang Mod bari turun ti Mah Lurah. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan dibisobat.